emeh ngaji nyieun dosa, arek ngaji eker ngaji balik ngaji heuy ira ibadahna teh eta. Sebab manusia masuk surga ingetkeun bawa balik ka imah oleh-oleh ti kuring. Hanya kedua jalan wungkul manusia asup ke surga siapapun orangnya, rek abuya, rek ajengan, rek kiai, rek pejabat, rek nu beunghar, komo nu miskin mah hanya kedua jalan. Hiji cek Rasul fabi rahmatillah, kusabab rahmatna Allah. Anu kadua wabi syafaati, kusafaat aing cek Rasulullah. Hiji urang marumasa hirup teh loba dosa lamun ka surga kudu cenah ku amal perbuatan jauh amat. Sugan ka surgana melalui salat nu mana nu ngasupkeun ka surga. Sok ibu jawab, sok ibu jawab ayeuna ye. Ibu meme salat moekeun pakaian tengah-tengah salat hujan, jawab inget ka pakaian inget ka salat. Eta nu paling alus mah jelema mah tukang syukur, geus paling ngeunaheun. Boga salaki hideung syukuran we Bu. Nuhun Gusti, alhamdulillah abdi mah hideung-hideung ge boga salaki. Bapak boga pamajikan cerewet atuh syukuran be. Nuhun Gusti, pamajikan abdi mah cerewet ngeunaheun teu kudu meuli HP. Tinggal nyetel be. Eta awe cerewet Gusti pabrikna. Sebab menurut ilmu kesehatan perempuan butuh bicara sehari semalam 18.000 kata. Nanya kitu wungkul, kumaha jawaban awewe? Dengekan. Kami mah isuk-isuk mimiting katekeun kasok latur cenah nyeusehan batur cenah meuli eta masak terus matai kotok. La ilaha illallah. Urang nanyakeun kejo asak apa tacan ka tai kotok ka bawa atuh naon urusanana rodiah. Remjadah doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li adai afdhalil ibadat wa awqafana ala kaifiyati iktisabi akmalis sa'adat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul aradina was samawat wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibul ayati wal mu'jizat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at. Amma ba'du, wa'lamu ma'asyiral ikhwan hafizanallah wa iyyakum minal baliyati wal afat, amin. Wa ja'alanallah wa iyyakum min ahlil khairat wa akrimu maulida nabiyyikum fa insyaallah min afdhalil qurubat walita'uda ilaikumul barakat. Walidzalika qala ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun ana asyrafun nasi hasaban wala fakhra wa akramun nasi qadraw wala fakhra ayyuhan nas man atana atainahu wa man akramana akramnahu wa man katabana katabnahu wa man syayya'a syayya'nahu
wa man qama bihaqqina kumna bihaqqi. Wa qala Syekh Junaidil Baghdad quddisa sirruh man hadara maulidan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minasy syahidin walima aujaba wa alzama ghairu jahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwah salam mugia Allah curahkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya jaga di pe kiamat sing kenging syafaat. Al-mukarramun, para alimil ulama wal asatidil kiram, para sepuh bina sepuh, para tuan-tuan guru, para pimpinan pondok pesantren majlis taklim, saumumna kiai nu haladir wengi ieu. Hapunten teu diwiji-wiji baik kiai nu sepuh maupun kiai anu anom, baik kiai kampung setempat maupun luar ieu kampung. Urang daroakeun khusus guru urang kersana Al-Mukarram Kiai Haji Basori oge Al-Mukarram Kiai Haji Samsuri sareng guru-guru urang anu sanesna urang daroakeun marugia marantena sadaya guru-guru urang senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin diparanjangkeun yuswa anu barokah. Aparatur pejabat pemerintah wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran urang daroakeun para pejabat tinu handap dugi kana luhur mugia dijantenkeun para pejabat anu amanah. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi khususna masyarakat kampung Sumur Gede. Kampung Sumur Gede mugi-mugi sabak dangayakeun maulid khususna masyarakat Sumur Gede umumna urang sadaya sing dijadikeun ku Gusti Allah manusia nu rajin ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wengi ieu urang ngayakeun peringatan Maulid Rasul sanaos ieu bulan Jumadil Awal. Hitung-hitung Agustusan bulan Desember. Tapi insya Allah karena pahala mah teu ngurangan sagede kuman-kuman acan. Sabab eueuh na kitab naon bae panteangankeun ku para kiai jeung ku para ustad takdim ka Rasul teh kudu bulan mulud bae eueuh. Aya ge ihtifal maulid dirayakeuna sunnah lebah maleman tanggal 12 Rabiul Awal kan sakitu. Kunaon kudu muludan jati baheula muludan deui sehingga urang mah alhamdulillah baik di Wetan maupun di Banten, baik di Kerawang maupun di Pandeglang, di Serang dan lain sebagainya. Alhamdulillah guru urang sepuh urang tiba heula muludan bae. Nu mantak urang kudu muludan sabab urang mah hirup rumasa loba dosa. Rasul mah jalmi mulya moal nyambung tah nu kotor jeung nu bersih mah. Rasul jalmi bersih, urang mah jalmi kotor. Moal nyambungan keukeuh, urang teh hayang nyambung. Insyaallah ketika urang rumaos jelema loba dosa, hayang nyambung jeung jalmi nu bersih, sakumaha kitab Johar Tauhid al muta'alliq yatasarrafu bi syarafil muta'allaq. Jalma anu nyantelkeun hayang kabawa mulya babarengan dicantelkeun jeung jalma nu mulya
ya tasarrufu bisarafil muta'allah, bakal kacandak mulia kumaha nu dicantelanana geus hirup mah kumaha babarengana. Lamun babarengan jeung tukang maling sanajan tara maling bakal katuduh maling. Babarengan jeung kiai sanajan teu jadi kiai insyaallah bau-bau asal mah kiai bau bae nya Bu. Nah ieu lah sabab Pak Bu, urang mah tiada hari tanpa dosa. Urang masuk coba memeh ngaji nyieun dosa, arek ngaji eker ngaji balik ngaji heuy ira ibadahna teh eta mending ngegedug bae nyieun dosa. Makana lamun cenah manusia kudu ka surga kudu ku amal perbuatanana, ulah aja boroning nu bodoh nu pinter kita sanggup. Sebab manusia masuk surga ingetkan bawa balik ke imah oleh-oleh ti kuring. Hanya kedua jalan wungkul manusia asup ke surga siapapun orangnya, rek abuya, rek ajengan, rek kiai, rek pejabat, rek nu beunghar, komo nu miskin mah rek saha wae eta mah hanya kedua jalan. Hiji cek Rasul fabi rahmatillah, kusabab rahmatna Allah. Anu kadua wabi syafaati, ku syafaat aing cek Rasulullah. Nah iyalah makana Bu, ulah aku ahli ibadah, ulah aku ahli ilmu, ulah aku ahli anu. Sabab naon? Sabab kabeh ge titipan ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sabab sakitu penting ieu urang sumur gede ngayakeun tasyakuran maulid, mugi-mugi tasyakurana ditampi ku Allah, ditampi ku Rasulullah. Dasarna keh mududan mah kudu digedekeun. Masya Allah ieu rias panggung kudu rias seperti ieu ieu bagus. Lamun urang ameng ka Maroko, di Maroko panggung maulid 2,5 miliar 3 miliar. Itulah saking takdim ieu kos kieu kaasupkeun kana keterangan Imam Ma'ruf Qarhi. Kumaha cek Imam Ma'ruf Qarhi? Wa auqada sirojan, sahajal mak ngayakeun maulid auqada sirojan. Ya ya auqada sirojan ngaranna ngarias podium make lampu make kembang. Bu engke jaga di poe kiamah hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin, bakal dihijikeun jeung golongan para nabi. Amin. Ieu pernah jadi saksi halang pamantek malaikat jabaniyah ieu. Begitu ditanya urang dia paeh engke ditanya ku malaikat marrabbuka, teu bisa jawab da bader ieu. Rek digebuk ku malaikat kembang halangan sasia kembang rek naon ka dieu aing baheula pake muludan rek naon malaikat disabet sak wae kan ieu mah dipake berkat kiai atuh naon tuh janajan asli ge embung kuring keheureun-heureun mobil aing dibere anu kieu ulah kang ngajab logoninya naon kieu mah. Masya Allah. Lah iyalah para hadirin, mugi-mugi tasyakurana ditampi ku Allah, ditampi ku Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Nu mantak urang kudu muludan hiji urang mah rumasa hirup teh loba dosa lamun ka surga kudu cenah ku amal perbuatan jauh amat. Sugan ka surgana melalui salat nu mana nu ngasupkeun ka surga. Sok ibu jawab. Sok ibu jawab ayeuna ya. Ibu meme salat moekeun pakaian tengah-tengah salat hujan. Jawab, inget ka pakaian, inget ka salat. Eta. Mana Pak Lurah? Sehat. Sok, jawab yang jujur ku Pak Lurah ya. Urang keur salat. Coba salat urang. Urang geus janji jeung tamu. Bawa eta tamu rek mau duit 100 juta. Kabeneran waktu dohor palurah salat cewek mah jujur bahelangan ya. Inget kana salat dohor apa inget kana 100 juta? Nu jujur jawab rah ayo.
eta emang kumaha gitu. Sarua jeung kuring sarua salat nu kitu nu bakal ngasupkeun urang ka surga jauh. Sahabat Rasul baik itu bisa khusyuk dilombakan oleh Rasulullah. 4 sahabat, wahai sahabat cek Rasulullah, siapa di antara anjen anu salatna khusyuk bakal diberi hadiah sorban kuring cek Rasulullah. Sahabat pagiat-giat khusyuk. Nu pertama batal khusyuk, lain batal salat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Allahu Akbar rakaat pertama cek Abu Bakar, moga-moga sorban Rasul beunang ku aing. Hiji batal Abu Bakar. Rakaat kedua anu batal Sayyidina Umar. Cek Sayyidina Umar, ieu lamun sorban Rasul beunang ku aing leuwih berkah ya hirup. 2 batal. Rakaat katilu anu batal dina khusyuk Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Masya Allah cek Sayyidina Umar, piraku ja aing meminangku Rasul. Piraku ieu sorban Rasul teu beunang ku aing. Batal tah khusyukna. Ai Sayyidina Ali mah rek uluk salam. Kakar oke rek as. Rek itu. Rek as. Cek Sayyidina Ali dina hatena asana aing nu meunangkeun sorban Rasul mah. Begitu beres salat cek para sahabat, siapa Rasul di antara kami yang mendapatkan hadiah sorban dari engkau wahai junjunan? Cek Rasul, eueuh KBG 00. Anjeun Abu Bakar inget ka sorban kaula rakaat kahiji, anjeun mah Umar rakaat kadua, anjeun mah Utsman rakaat katilu, anjeun mah Ali rek uluk salam, anjeun kunaon inget ka sorban kaula cek Rasul. Iyalah mantap ulah aku ahli ibadah. Para hadirin, ulah aku ahli ilmu, ulah aku anu. Masya Allah, tak iyalah piraku salat nu mode kitu neuk ngasupkeun ka surga. Iyalah urang makana lamun kudu ka surga, waduh ayalah peringatan maulid model kieu. Sakumaha keterangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami anjeunna nyarios fal ijtima'u li sima'i qissati maulidi sahibil ayat wal mu'jizat wa akmalut tahiyyat min a'dhamil qurubat lima yastamilu alaihi minal mabarrat. Ngarti henteu ibu? Pastilah. Tiap ngaji ngomongkeun batur malulu balikeun ka ustad-ustadna diomongkeun. Bapak-bapak ngarti? Tak ilamun ibu-ibu biasa namun keur ngaji sok garandeng wae ngobrol melulu. Nu diobrolkeun teu bubuh karuh. Naon wae hayo diobrolkeun. Ai bapak-bapak mah lamun ngaji tara ngarobrol. Tu aradem beda molor wae ieu. Dauh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami fal ijtima'u ari kumpulan li sima'i qissati maulidin nabi ngadangukeun tujuanana kisah maulid Rasul eta teh min a'dhamil qurbat termasuk ibadah ganjarana paling god. Sabab naon? Lima yastamilu alaihi minal mabarrot. Sabab dina peringatan maulid mah seueur mang pirang-pirang kabagusan. Hiji silaturahmi. Kuring jauh ti Banten, ya kuring manembean nincak Cilamaya mah. Ai ka Tagalurung mah geus pernah baheula. Ka Cilebar pernah baheula. Ka Cengklong teh naon? Cengkong. Eta pernah. Da kuring teh ayeuna teh geus rada jarang kanu tebih mah sami Kiai Abdul Ghani itu ayeuna Kang Haji tos 3 tahun abdi tara ka Banten. Pantesan cek kuring geus 3 tahun kuring teu nempo-nempo Kiai Abdul Ghani. Baheula mah bu posrek nyalon DPR we di dieu Kiai Abdul Ghani. Alhamdulillah mudah Kiai Abdul Ghani. Bau kuring bener Kiai Abdul Ghani. Tapi terang mel ka aing. Tapi ayeuna mah cenah hapunten Kang, cenah abdi teh cenah ayeuna geus setara kalau ketemu tebih. Abdi ge sami. Ngan peda aya ucap umi kuring. Umi kuring teh orang Kerawang, Bu. Orang Tuparet Gang Bojong. Rompok umi kuring masih aya di eusi ayeuna ku bibi. Umi kuring tos pupus tos ngantunkeun mugi-mugi dihampura dosana.
ditempatkan ku Gusti Allah di raudhatan min riyadil jannah. Eta baheula ngomong kieu, Ji, lamun bisa aya urang Karawang mah mengondang, lamun haji cager mah sehat kangen bae kan Karawang mah lembur umi. Biar nama kuring ditolak di panitia haram jadah doang. Kan inget tah kan omongan eta, aduh. Asal inget kana eta banyak. Ya Allah, pan umi mah urang Karawang. Gitu, Masya Allah. Mantap alhamdulillah ya. Jadi kuring ke Karawang mah geus teu asa jeung jingga, asa balik ka kampung sorangan. Da kuring bumi aya bumi. Digan bojong di penggereun masjid. Di dinya. Masjid Masjid Agung. Eta alhamdulillah. Bahkan Abah Haji Basori mah teu terangeun karaman kuring terangeun, ka aki kuring terangeun, dan ayeuna lami mondokna di daerah Pandeglang. Alhamdulillah, bahkan kuring kaget Kyai Haji Samsuri da kapungkur teh wayana kecenah hayang kacincak ka kuring kecenah hayang insyaallah Kang Haji nuju haul guruna Abah Haji Junaidi Cikadueun. Kuring setiap haul tepang sareng mantenna bareng dongkap ka dieu teh lah itu bisa kisah Samsuri mana kisah Samsuri apa ieu Haji alhamdulillah ieu berkah muludan. Mang pirang-pirang kasayan di antarana silaturahmi, di antarana deui tadi urang parantos ngadangukeun ayat suci Al-Qur'an, di antarana deui urang tadi tos marhaba, mugi-mugi tasakuranana ditampi ku Allah. Nu paling alus mah jelema mah tukang syukur, geus paling ngeunaheun, boga salaki hideung syukuran we Bu. Nuhun Gusti, alhamdulillah abdi mah hideung-hideung ge boga salaki. Wios Gusti salaki abdi hideung, wios Gusti kajeun da hideung mah lila kabelok. Kamari oge leutak nempel 2 cm teu kanyahoan da hideung ieu. Alhamdulillah wasilah salaki hideung kamari oge ngariung nyokot berkat dalapan teu kanyahoan Gusti da hideung ieu. Matak syukuran bae. Boga salaki hid. Alhamdulillah kamari oge di pasar meh bekas yuk mobil sampah pajakeun plastik. La ilaha illallah. Bapak boga pamajikan cerewet atau syukuran be nuhun Gusti pamajikan abdi mah cerewet ngeunaheun teu kudu meuli HP tinggal ngetel be eta awe cerewet Gusti pabrikna sebab menurut ilmu kesehatan perempuan butuh bicara sehari semalam 18.000 kata. Mantak awewe mah lamun teu kabualkeun lah maena mah gundam kababawa. Urang lalaki paling cerewet itu berbicara cuma butuh 6.000 kata. Tapi awewe sok ayeuna urang tanya ya. Ayeuna tanya awewe mun urang nanya ka pamajikan mah kejo nyaho teh urang dia kejo. Oh lah beda aku kana kejo teh nyaho. Kan langan tiap poe. Mah kejo asak apa? Sabaraha kata tah? Mah kejo asak apa? Seberapa? 5. Nanya kitu wungkul kumaha jawaban awewe dengekan kami mah isuk-isuk mimiting katekeun kasok latur ceutanya seueur batur cenah meuli eta masak terus matai kotok. La ilaha illallah. Urang nanyakeun kejo asak apa tacan ka tai kotok ka bawa atuh naon urusanana rodiah rem jadah doang. Matak naon tacan Pak sabar kedeung sakitu we jawab. Pan eta urang nanya 5 kata dibalikeun 180. Mantak awe mah cerewet geus di pabrikna. Tapi cek kuring mah boga pamajikan mending cerewet ngeunaheun imah bareresi. Heeh, hayam moal aya. Teu kuateun hangeun peung cek hayam teu kuwawa aing. Ngeri cili aing. Mantak cirikeun lamun imahna bersih wae eueuh tai kotokan cerewet teu boga imah. Geus biasa kitu. Kunaon urang teh kudu ngayakeun muludan tadi bala hadirin hadirat dina muludan teh sangat luar biasa ibadah paling gede engke kadituna bisa babi hubbihi sebab cinta naka rasul al musili ila kurbihi ngadatangkeun urang panggih jeung Gusti moal panggih manusia jaga di akhirat
lamun teu cinta moal panggih jeung Gusti Allah moal ningali kadat Allah Subhanahu wa taala lamun teu cinta lamun teu ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad bahkan kapungkur Kangjeng Rasul ketika dongkap Rasulullah hijrah ti Mekah ka Madinah begitu Rasulullah dongkap ke Madinah fawajadal Yahuda yasumuna yauma Asyura Rasul tepang jeung Yahudi puasa tanggal 10 nah urang sok ngomong 10 Asyura salah eta teh 10 eta Asyura eta 10 ai 10 bahasa Karawang bahasa Paneglang Asyura bahasa Arab kata bahasa rojang kieu ai itu cenah itu cicing di mana di Mekahna lah di Jabal Gunung Jabal teh gunung teh jurig gunung teh Jabal teh eta bahasa rojang kieu jatake ganda ria tundun rambutan gitu Asyura 10 eta Asyur tong ngomongkeun 10 Asyura tuh kudu 10 bulan Muharram ketika kitu ditaros ku Rasulullah fasalahum Rasul naros kaeta Yahudi mamang kunaon puasa ieu tanggal 10 bulan Muharram oke cenah Muhammad nu mantap kami puasa tanggal 10 bulan Asyura bulan tua ini salah deui wae eta tanggal 10 bulan Muharram sebab qad aghraqallahu fir'auna wa najja Musa wa nahnu nasumu syukron lillahi ta'ala wa qala ar-rasul wa nahnu aula bi Musa minkum. Oh Muhammad kieu cek orang Yahudi nu manta kami ieu puasa tanggal 10 bulan Muharram sebab lebah tanggal 10 bulan Muharram Allah geus ngerem Fir'aun di lautan Kulzum bahkan Allah geus nyalametkeun nabi kami Nabi Musa Fir'aun eta para hadirin raja dunia raja hebat tapi tidak termasuk raja dunia sebab dunia dirajaan ku 4 raja 2 muslim 2 kafir. Siapa raja muslim sedunia? 1 Kangjeng Nabiullah Sulaiman alaihi salam, yang kedua ialah Raja Iskandar Dzulkarnain, yang kedua kafir, 2 muslim 2 kafir. Siapa raja kafir? Yang pertama Raja Namrud di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kedua Raja Bukhtunusor orang Ethiopia. Fir'aun sangkilang hebat tidak termasuk raja dunia. Eta Fir'aun bu ngaku pangeran, awakna jangkungna 8 meter, lebarna 4 meter, nyatuna sapoe sapi hiji. Da kuring mamikiran ketemu asup angin gobangna sagede kumaha eta. Aja bae ibu-ibu barangna sagede kumaha ya itu nyaho. Eta Fir'aun saking sombongna ngomongkeun aing teh pangeran ana rabbukumul a'la. Aing teh pangeran sia kabehan cek Fir'aun. Ai boga pamajikan Siti Asiyah, wanita suci dijaga oleh Allah. Siapa Siti Asiyah? Bidan Rasulullah waktu lahir ke alam dunia. Tadi kan dibaca hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Bahkan Siti Asiyah nanti di surga akan jadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh Siti Asiyah ibu wanita takwa ka Allah. Geus jalma nu takwa mah dijaga. Geus ibu kajeun, salaki ibu bengal, salaki ibu bader, kajeun urusan manehna jeung Gusti Allah. Engke mah pisah salaki jeung pamajikan. Sabab aya nu kieu ye, nu salakina mah engke ka surga, pamajikanna ka neraka. Aya nu kitu, aya. Siapa? Nabi Lut. Sagede nabi. Baladri. Jan Nabi Lut nama tak ka surga, pamajikanna mah ka neraka. Aya deui nu kieu, salakina ka neraka, pamajikanna ka surga. Siapa? Siti Asiyah.
Firaun kana neraka. Ai Siti Asyana maka surga. Aya nu kieu bapakna ka neraka, anakna ka surga. Siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim boga bapak ngaranna Ki Aroh. Ki Azar mah mamangna. Mamang Nabi Ibrahim. Para hadirin. Ki Aroh. Jejerita Nabi Ibrahim Gusti di akhirat jaga. Kasurgakeun bapak abdi. Mohon maaf Ibrahim, cek Gusti Allah. Sanajan bapak anjeun lantaran laisa min ahli la ilaha illallah, lain Islam. Moal cek Gusti Allah. Aya nu kieu anak nama ka neraka, bapana ka surga. Saha Kangjeng Nabi Nuh. Kangjeng Nabiullah Nuh gaduh putra Kanan. Kan anak ka neraka, Nabi Nuh na ka surga. Jejeritan Nabi Nuh hayang ngasupkeun ka surgana Allah pikeun anakna. Ditolak ku Gusti Allah sabab anak anjeun jadi kafir Nuh. Masyaallah. Kata Kangjeng Nabi Allah Nuh, Allah hadirin Nabi Allah Nuh. Umurna hampir 1000 tahun. Dakwah nyandak agama Islam tetap agama nama sami. Dimulai Nabi Adam sampai Rasulullah nyandak agama Islam. Hiji nu dicandak agama Islam. Para hadirin, umurna hampir 1000 tahun, tapi umat Nabi Nuh anu iman ka Gusti Allah hanya ukur 80. Nabi Nuh dakwah hampir 1000 tahun. Para hadirin, umatna anu iman ka Gusti Allah hanya 80 orang. Masya Allah. Nabi Nuh hampir 1000 tahun didongkapan ku malaikat Jibril selama jeneng di alam dunia hampir 1000 tahun hanya 400 kali. Tapi Rasulullah dengan singkat 63 tahun hidup di dunia. Masya Allah, Islam menyebar ke seluruh dunia. Bahkan Rasulullah didongkapan ku malaikat Jibril selama jeneng di alam dunia 124.000 kali. Ialah junjunan alam. Maka alhamdulillah urang dijadikan umatna. Alhamdulillah. Masya Allah. Bu, ibu kajen ibu boga salaki banget para sholat nyamata kiai jarareng pararus kunaon kitu kabeneran boga salaki tara sholat salah ibu bogo kanu kitu nusok sholat lo bakena ibu bogo kanu tara mantak ibu ayeuna mun boga minantu teh nusok sholat mun bisa santri. Ih santri mah tong diomong sholat mah komo sholat subuh usolli fardhu subhanya subuhnya duha borongan tong diomong Pak Bu mantak boga minantu tong bener ieu mah boga minantu masih mah asal di Jakarta duitna loba mobilna Innova si orang menang nyewa lag-lag bisa kusia atipu kableg minantu tara dipikiran kadang-kadang atuh terus kumaha kiai kami ieu boga salaki tara salat menta talak dorakman ibu menta talak ka salaki peda salaki tara salat doraka asal salakina mere napaka zahir mere napaka batin urusan teh salat mah manehna jeung Gusti Allah ari eta cenah kiai tara salat atuh kajen urusan bae hitung-hitung urusan kebo we mantak lamun isuk-isuk tanya rek ngopi heula apa rek nyarap gitu lapor ibu ke kehakiman moal diterima sebab itu bukan aib nikah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari mana? Saya dari desa apa ini? Sumur Gede. Oh mau apa kesini? Mohon maaf Bapak Hakim, saya mau lapor. Kenapa? Saya pengen ditalak dalam rumah tangga. Loh, orang lain pengen panjang jodoh, kenapa ibu pengen pisah dalam rumah tangga? Mohon maaf, saya baru umur 30 tahun karena suami saya nggak suka sholat. Saya pengen ditalak, suami saya nggak mau nalak. Hakim tidak bisa berbuat banyak, mau bisa ngejatuhkan tolak hakim sanajan rapak ibu-ibu ngadu, sebab itu bukan aib nikah. Jadi aja jungklan gitu. Makanya perlu hati-hati ya nanti minantu. Lamun tamak ya ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ti mana? Abdi ti Sumur Gede, Bapak Hakim. Aya naon ka dieu? Masyaallah hampura Bapak Hakim, abdi marek rapa, aya kitu kunaon?
abdi mah hayang ditalak sebab salaki abdi teu daekeun anak. Loh, ibu kabeh ge rumah tangga hayang panjang jodoh, hayang panjang sampai ka tutupan tanah beureum cek paribasa kolot. Kunaon hayang ditalak? Mohon maaf Pak Hakim, saya masih 30 tahun umur. Kenapa saya pengen ditalak? Karena barang suami saya ngulapes bagaikan terong di leom. Saya masih muda, mohon maaf. Dipanggil kakara ku hakim salakina. Siapa nama ibu? Sarti. Suami Sarta. Keluarga S gitu. Panggil. Betul, Sarta. Ini Sarti istri kamu? Betul, Bapak Hakim. Kenapa sekarang nih istri kamu mau minta talak? Kenapa kamu nggak mau nolak? Apakah betul? Cek hakim. Lain ngatakan iya jorok ya Pak lain. Apakah betul barang saudara ngulapes doang terong di leop? Iya Pak Hakim, ini juga enggak emel-emel acan Pak Hakim. Iya kalau memang sungguh luhur mas saya cocokan Pak Hakim. Mau beli emas dia pengen berapa ratus gram, mobil saya beliin, rumah saya bangunkan pengen berapa tingkat. Iya tapi kan apakah batin? Iya Pak Hakim, itu doang lemah saya Pak Hakim. Ayo talak. Oh Pak Hakim nggak sanggup saya kudu nalak. Sebab apa? Atau saya sedih kamu ditinggal pemajikan. Kan Anda nggak bisa memberikan. Apakah batin? Mohon maaf Hakim, sampai kapanpun saya nggak mau nolak. Baru hakim yang menjatuhkan tolak. Karena rapat suaminya, istrinya. Gitu. Tapi jelema ayeuna loba barat tegong. Susah saeutik aing. Gampang amat antara. Alhamdulillah. Inilah akhlak manusia di akhir zaman. Diskusi ieu. Masyaallah. Moga-moga urang Allah dibasar Bapak hidayah. Cek eta Yahudi Muhammad nu mantak ieu kami ayeuna ye puasa teh tanggal 10 bulan Muharram sebab kami teh keur syukuran ka Gusti Allah bahwa Allah geus nyalametkeun Nabi Musa bahkan geus ngerem Firaun. Kumaha cek Rasulullah wa nahnu aula bi Musa minkum. Atuh aing malewi utama ti Nabi anjeun. Ti Nabi Musa pala hadirin wal hadirat cek Rasulullah kaula melawi utama fayustafadu minhu maka dialap dalil ye hadis nu ieu dipake muludan ku ulama iyalah wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah pelaksanaan tasakuran muludan bisa hasil rupa-rupa warna-warna ibadah. Seperti mana? Kasujudi seperti ku salat sunah. Ibu jeung bapak hayang ngayakeun muludan duit teu gablek pakaya teu bog. Salaki teu usah hayang ngayakeun muludan cara batur pan ayeuna mah pan tenda kudu jeung duit. Nyewa ieu kudu jeung duit. Meuli kopi, meuli aqua nyieun kue kudu jeung duit. Pan duit teu boga misalkan hayang ngayakeun takdim maulid, syukuran maulid bisa hasil ku salat sunah. Kieu bae ibu jeung bapak memeh usolina. Ya Allah, abdi bade salat sunnah, tujuan abdi teh ngagungkeun ka Rasulullah. Abdi hayang kenging ganjaran, hayang diaku umat, hayang disyafaatan. Hasil. Kumaha usolina? Usolli sunnatal mutlaqi rakaataini Allahu akbar. Rakaat kahiji kiai maca naon? Maca Yasin be 10 balik mah. Rakaat kadua waqiah 16. Hudang ibu jeung bapak jeger suku. Sok, naon bisa kuliah. Hasil. Mata kai ngaji kudu anggeus. Pan ieu ngaji mah ngeunaheun. Oh, ternyata orang muludan teh palurah bisa ku salat sunah. Tujuan ngagungkeun ka Kangjeng Nabi. Cek ibu-ibu jeung bapak-bapak kumaha cenah kiai abdi mah asem terus koles remat aya penyakit baku ngedul hayang ngayakeun muludan bisa kudu sejen bisa wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah kasaum bisa hasil ngayakeun peringatan Maulid Rasul syukuranana
rupa-rupa warna-warni ibadah kasaom seperti ku puasa sunnah. Makana di kadu kaweng ya aya puasa riyadhah hiji Yaman. Kapan puasanya? Bulan Maulid. Horeng jejeroana mah takdim ka Rasul. Puasa be geus ibu balik ke dia. Pak, kudu ka kolok tereh mod. Geus ayeuna mah hayang ayeuna mulu dan salat sunah teu bisa. Urang puasa wae. Oke. Puasa. Wih, puasa. Jol be palura. Waalaikum. Salam. Teh ngopi. Puasa dah. Ai siap puasa naon? Terpenting muludan. Tuh cek kiai ge. Jak kuring mah duit teu gablek pakaya teu boga hayang muludan hayang tatim ka Rasulullah puasa. Asup siap puasa naon tuh ya? Hiji kuring puasa tatim ka Rasul, dua puasa ngirit. Anu lumayan teu meuli uduk eta. Puasa. Ibu hayang teu sehat. Sumu tasihu cek Nabi. Para luasa aja tasihu kagak sehat. Da ieu selama saminggu teh ieu pejit cek ilmu kesehatan khusus mesti istirahat 2 hari. Matak sok aya puasa Senin. Gitu. Urang mah isungut nyume. Masyaallah. Termasuk Haji Jamaluddin ngomong. Rabbana karim. Terus. Kumaha cenah ibu penyakit emah. Lamun teu mangi kejo sagede hulu be. Pan kitu orang Indonesia mah ngadahar lontong, isuk-isuk, pesor, upat, beak dalapan, ngomongna can nyatu wae. Eta kalakuan orang Indonesia lamun umroh di mana wae di Mekah Kang Haji Abdul Ghani. Geus ngadahar roti, ngadahar naon. Eueuh can mangi kejo mah. Can nyatu bae ngomongna. Urang eta. Mantake aruz yurisun nuas ari kejo mah ngawaris ngantuk. Mantak kadar gulanya tinggi. Ai di Saudi mah Timur Tengah da Rasul temam ruz temam pare temam sangu mamna gandum ari gandum mah teu aya kadar gula. Mantak sareha kitu. Euy. Geus mun boga penyakit kencing manis mah pindah be jeung eta tah daharna jeung jagong atawa jeung sampe eta bae geus pangwal kuat berikut Haji Jamaluddin jajal aing angseun sampe ka dieu 2 bakul dilapengkeun ku aing sakit can daharna deui terus kumaha cenah jak kuring mah ieu sok lapar bae boga penyakit mah aya teh nu sejen aya wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah katilawah bisa hasil pelaksanaan syukuran maulid ringkes kebe langsung gitu dengan rupa-rupi warna-warni ibadah katilawah seperti kumaca Qur'an. Nah makana di desa imah tadi kuring cek palura keur sambutan sa desa imah sa Cilamaya sa kecamatan Cilamaya anu kasohor ka Banten ge eta emang tiba heula Cilamaya mah emang tarahpid seueurna. Alhamdulillah mun bisa mun hayang nyawa palurah dengekeun eta ya. Lamun sa desa aya nu tahpid saurang eta kabeh jasa kasapaatan. Komo di dieu mah aya sabaraha puluh nu tahpid. Desa lurah aya sabaraha jalmi? Aya eueuh 50 sa desa. Lain nu katalar Quran. 6.500 meni kaget aing. No tahpid Quran sa desa sabaraha kira-kira? Aya 50. Geus 50 bearan sa desa. Rakyatna 6.000. Eta nyapaatan. Ulah aja boroning jalma alim anu katalar Quran mukmin jeung mukmin bae bakal saling sapaatan makana kudu akur jeung dulur akur jeung tatangga sabab jaga di akhirat syafaatul mukmin lil mukmin aya mantap kudu nama rakyat unggal poe rakyat lurah mah mere bakaka ka kiai ya itu kumaha kudu ganti aya kitu kumaha ya daripada satu di sapaatan jaga di PKM ayo sih ayo sih mending mere hayam unggal poe sia bakakak hayo apa embung di sapatan hay jawab di sapatan hayang ai mere hayam embung
sebab eta kiai begitu mereka masuk surga rengkak-rengkok mundur maju mundur cek malaikat woi reka mana ajengan reka surga reka mana reka surga cek malaikat ai endek tedek ai tedek endek ari arek ari moal arek terus kumaha ye ke malaikat kuring neangan heula tatangga kumaha cek Allah isfa dina hadis kursi man arafta woi kiai woi ajengan teangan jalma nu anjeun wau digupai ku kiai wow itu tuh si Mimin ngantara mere bakakak goodbye cek kiai mohon maaf ai lurah mana komo cenah lurah tara mere iya deui sia deui raram jadah doang itu dibawa ku kiai mana ge dibawa alhamdulillah nah iya maka putra putri urang sing tiasa malaca komo sampai tahfidz mah komo pala hadirin sampai katalar mah masya Allah keur tiasa maca lagi geus pohara ketika ada ahli Quran di eta kampung nuzilat alaihimus sakinah itu kampung akan Allah beri ketenangan masya Allah kadenge tuh mantap kudu atoh aya kiai aya ajengan aya ustad aya nu ngajar ngaji aya nu muruk parukunan eta parukunan menang sakit menang ulama gede nu mata urang kudu ngaji parukunan sebab hirup urang tara ngarukun ayo ngomong aya ka surga salah teu beuti beuki berjamaah teh daek bang emok kudu diinjeman wae ngomong dah hayang ka surga eta urang mata kudu rumasa hirup loba do leres gitu leres euy leres tapi tinggal milih be mana nu ibu bisa kumaha cenah kiai ja abdi mah ieu maca Quran geus kolot mata geus kurang deuleu cek incuna nini kabaca keneh ieu Quran ngageblek nini mau teu katempo ieu ge rojak tanah parojok matana cenah aya kana Quran ngageblek rah urang sumur gede mah ieu ai barang dibere duit 100.000 nah ieu mah cekas ye 100.000 Soekarno beureum ge mah ieu tah ieu kurang kalapan urang dieu tah mantak ibadah mah mempengkeun ngora meme datang kol belajar mah kuduna mempengkeun leut komo geus koloke malaya tah hareuras bener teu Bu sarroyaro sayor rayo hese pan geus kolot mah mantak belajar Quran mah kudu ti alit Imam Syafi'i bage belajar Quran ti alit komo Imam Syafi'i mah nalar Quran ti jero beuteung ibuna Imam Syafi'i mah nalar Quran ti jero beuteung ibuna para hadirin bubrag dalam dunia umur 7 tahun hafal Quran umuran 9 tahun katalar kitab Mu'atta karangan guruna Imam Malik umuran 12 tahun jadi mufti internasional Imam Syafi'i anu kurang ibadah kurang teh ayeuna salat subuh pembatalanna sekian terus salat dohor tata cara salat syarat salatna batal salatna rukun wuduna batal wuduna ieu mengikuti jalur mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah iya. Terus kan. Kumaha cenah jai ibu mah ieu maca Quran teu bisa salat nyeri cangkeng. Puasa lapar wae. Aya keneh kiai nu sejen aya wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah kasodaqah. Bisa hasil pelaksanaan syukuran mauludan ku sodaqah nyeun kue, nyeun putu ayu, nyeun wajik. Aya teu boga teuing mah. Tina sampe di danten meta aya tina sampe ngaran kue katimus aya wa di dia ya palurah eta abadikeun eta kue paling kolot sebab kabehan ge pernah kakak kasih eta katimus wae sanajan kolot sanajan Abah Haji Basori moal sitimus pasti katim lamun samping paling tua wadimor kabeh pernah uwa kasih eta mah deui mantak laris ta wadimor mata abadikeun eta kue katimus da budak ayeuna mah teu baraleukieun teu nyarahkeun anak kuring mah kana getuk aya di dia getuk cek anak kuring bina eta getuk utah ucing cenah budak ayeuna mah jalan jajan hayang ka Alfa ka Indo minumnya coca-cola jajannya coki-coki rotinya cocolate pas ditempo celina cule-cule tuh ayeuna mah kana harana baheula mata kena baheula mah sararehat bener teu Bu
lah ayeuna anak ibu baheula mapan lamun reuneuh teh matos ngajuru make beubeur kuat 10 meter aya paribasa beubeur-beureum balik usaha jauh-jauh ti kota aya barang datang ka imah 2 bulan teu balik beubeur-beureum salakin geus meuli jeruk meuli anggur meuli kadaharan rek bunga pamajikan datang ka imah beubeur-beureum waduh ngalamun pan serep teu gablek ngalamun begisik-gisik hayam ku tetelo ruang tetangga kuring mang kunaon ngalamun wae waduh akan balik ke Jakarta ji masyaallah terus datang ka imah cenah si bewok ku teu gede terus gue makan atau akhirnya cenah ayeuna nasi botak merana waduh serep teu gablek rek kumaha coba eta aya heuy wah Kang Jablugoni titah puasa eta pamajikan saha nu titah puasa sagala la ilaha illallah batur di Jakarta geus puasa 3 bulan datang ka imah titah puasa deui 40 poe padahal mah eta 40 poe teh pala hadirin eta cek ilmu kesehatan Jablugoni 40 poe ai menurut eta mah Kang Haji Samsuri menurut ilmu agama mah asal sat tina nipasna beh 2 minggu atau benang sah dipakai punten ngomong jorok kuring cek hukum kunaon kudu 40 poe kesehatan karunya sebab ibu lahir 5.000 urat saraf anu pegat tuh beres 40 poe la ilaha illallah urat gede teu tahan asup deui wae pelentung dewe reuneuh deui wae eta la ilaha illallah teu beres ya ngapentingan kieu ya aing ngeuring eureunnan ya terus kenapa kumaha teh 2 menit deui masyaallah Pak Bu ya geus ku sodako makana lamun rek muludan kudu pagede-gede ieu mah muluh dipenta muludan sataun 300.000 teu lalunas pan bloon euy ari ngomong hayang disapaatan aing ngomong hirup hayang berkah ya Allah dipenta muludan 300.000 sataun sakali sampai teu lalunas dikamanakeun polo ayo jawab haram jadah doang ari HP anak hayang HP mewek langsung dibalikan kaditu kamana di ka pasarna heuh ka Cilamaya hargana 1,5 juta teu ngomong-ngomong mahal HP Android eta ge HP Cina can diislamkeun heula eta 1,5 juta teu ngomong-ngomong mahal cash dibayar aya kunaon muludan anu sing padahal mah jajah HP maloba doraka anak urang bobogohan tina HP ayo ibu nempoan TikTok eta tai pitik ting kotok bisa ditempoan wae masyaallah Rabbana Karim iyalah Pak Bu awas ulah sok loba nempo berita dina HP ngaku goreng hate belum tentu si eta bener gitu tungtuna urang hewa be ka si eta kuring mah ku guru awas geus nempoana YouTube teu pararuguh aku goreng hate suudon teh teu meunang kunaon ku urang diararingu kunaon ku urang diarurusan pan ku ari kitu geus siling tembak siling gorengkeun siling ieu siling itu nu bada nu baringung kuduna kiai jadi pembimbing umat lain pembingung umat kunaon cara itu tuh terus nah geus lamun neuk muludan kudu kieu kumaha muludan siap teh rana saurang tenang ece nyumbang putu ayu 5 kilo lumayan saurang aing nu meuli semangka aing meuli sekintal sebelah beset-beset haram jadah doang sebelum saurang aing nu mencet hayam aing meuli hayam 1 kintal tuh kas sodako pala hadirin kudu gede-gede Masya Allah sebelum saurang aing meuli cau
100 turuy. Cek seorang aing meuli jeruk, cek seorang aing nu nyeun wajik, cek seorang aing anu nyeun tanang rana bugis, cek seorang aing nu nyeun ager, cek nu hiji deui aing nu ngadaharna. Basi jadi dahar mata gue. Imah kabeh hayang ngadahar aing nyeureun are henteu teu ngadahar naon. Masya Allah. Makanya ibu ya guys kudu semangat. Justru ya nu kana leuwih semangat mulu dan kudu ibu-ibu. Apa sebab? Sebab yang mengangkat derajat perempuan ialah Kangjeng Roh. Mantap udah siap. Ayo ayeuna urang siap deh. Cenah seorang tenda urusan akang. Aya kan naon sound system. Seorang mampu tenang urusan balik di Banten Haji Jamaluddin kuring lumayan sedang 30 juta ge. Kunaon? Hei, kunaon? Renjadah kiai leuleut. Terus kudu kitu aja cek nu mampu. Kumaha cek nu teu mampu? Kumaha cenah Kang abdi mah duit teu boga da ieu cenah kumaha nya? Abdi usaha teu tapi ikhtiar hayang nyumbang ku kabita jasa kana muludan. Masya Allah pala hadirat. Nya kumaha tuh cenah kuring mah? Teu boga harta tanaga apalah ada dana mun eueuh ngagawean. Betul apa betul? Nah cek urang sia teu boga duitnya geus bereskeun bangku. Kursi bisa bereskeun ka ieu awur tah hujan. Kenaon ieu? Hut badag. Make huut terus itu cenah bisa bereskeun tah ieu atur kitu siap aing urusan tanaga siap. Sami bae sawa wae eta oge. Apalah arti ada dana mun eueuh anu ngagawe. Nah, makana Pak Bu lamun jalmi sok daek ngayakeun muludan, paladirin bakal dibere ku Allah ganjaran di alam dunia cash. Moal diengkekeun deui. Beja kentong ya. Woi, beja kentong. Supaya tahun hareup leuwih semangat. Sok lamun jalmi sok mulu ngayakeun muludan, hiji bakal dibere jembar milik rizkina satauneun. Ya Rabbal alamin. Eueuh bedana jelema tukang muludan miskin. Justru bakal bertambah. Sebab ngagungkeun ka Kangjengna. Tuh cek Syekh Nawawi, lamun jalma tukang muludan bakal dibere rizkina jembar cukup. Ya ayeuna Jumadil awal tanggal sabaraha? Tanggal sekian. Lamun eta jelema ngayakeun muludan bakal dibere rizkina jembar sataun ka Jumadil awal hari. Nu kadua eta jelema ciri bakal panjang umur. Dari rezekina bakal jembar satauneun. Kartos teh. Nah, hayang jembar milik rezeki, gedekeun muludan. Kedenge. Terus. Dua. Cek Syekh Nawawi. Lamun jalma tukang ngayakeun muludan, bahkan cek Ibnu Hajar ditambahan, anna amalal maulid amanun fi dzalikal am. Sanya ngayakeun peringatan maulid eta bakal nyieun aman satauneun. Amin gitu. Lamun jalma tukang ngayakeun muludan hiji cenah ge eta kampung moal dibere banjir bandang. Dua moal kahuruan. Tilu lamun jalma tukang ngayakeun muludan moal katabrak mobil. Opat moal katabrak motor. Yes ya, bakal salamet hirupna sekolah wora cicing we di imah cenah. Di imah lamun kajempet panto kumaha sia eta? Ngeri sia eta. Euy. Bakal salam. Moal kajempet panto moal. Patah ngeri kajempet panto. Ya Allah, bahkan imahna moal kahuruan. Hayang kahuruan hayang selamat. Hayang selamat, hayang cilaka. Jaeta muludan bakal salam bakal cenah gerah lurah lamun eta ahli kampung desa sok ngayakeun muludan so desa eta cenah oge moal aya paling ka eta kampung bisi teu percaya kana keterangan ieu jajal peuting ieu ayo tenden motor di luar imah tong diasukeun bener tante kenal sebabna sabab bakal aman moal aya pamalingan moal satauneun yakin teu siarah. Ayo sia ulah tong mangmang ayo. Tes penting ieu ku desa ieu. Cek Kiai oge keterangan Syekh Nawawi bakal aman moal aya pamalingan satauneun kunci setang tenden kuncina di imah urang.
antepkan di luar imah kumaha mun isuk-isuk motorna eueuh nasib teh mangarana ulah nyalakeun kuring gati aya geus nasibna lah cenah eta kiai bisa wae teu ajengan bisa wae kunaon kitu cenah jelema anu sok ngayakeun muludan cenah bakal salamat moal kageleng mobil moal katabrak motor nya eta tetangga kuring kamari geus ngayakeun muludan nya katabrak motor cenah cek kiai bakal salamet nya buktina katabrak motor emang kumaha oh kela tanya heula berapa duit nyumbangna iya aya gitu kudu sabaraha nyumbangna ya dengekeun nyumbang muludan mun hayang salamet hayang satahunun aman palurah desana hayang jembar milik rizkina nyumbangna kudu 1 dirham berapa 1 dirham 1 dirham 4 gram emas sagramna ayeuna 2.150.000 berarti 8 juta genep rat talamun jelema ngayakeun muludan nyumbangna genep 8 juta genep ratus bakal aman satahunun makana teu amin da teu sakitu ieu kunaon sampean eueuh bae ai kreditan motor kalunasan Masya Allah ai paket kabayar kumaha ibu-ibu ayeuna Assalamualaikum paket pada gitu uluk salam tukang paket asal melikum beh minta assalamualaikum ya melikum paket pancena kiai nyaho wae pamajikan aing kitu aya ka dieu 2 minggu mah kuring marahan isuk jam 9 udah datang tukang paket dohor jam 2 aya deui bae hendak magrib setengah genep datang deui tukang paket 3 kali sapoe jengkel kuring mabok paket sa Masya Allah paket deui begitu horeng di tukang majikan aing paket umi rek naon oh atuh henteu cek kuring naon cenah kiai sieun atuh lain cari aman dong daripada aing tengah penting ditulakan pantok mending dibayar lah udah pada kahujan ngomong lagi teu nyaho eta kumaha urang nu poe hijib nasor Ki Abdul Ghani coba Pak talikir ku bapak-bapak kabehan coba ya ada urang nambah ya urang neangan duit urang nu nyieun imah nu sieun ka nu boga imah urang rek asumsi dewa atuh coba malikir palurah kabehan coba sedalam-dalamnya dari lubuk hati balik dalam urang nu nyieun imah urang nu nyieun duit urang nu sieun teka hari aing nya imah kepada urang gitu Pak terus teh Pak orang yang tahu nya padahal menubuh hijib nasor lalaki nu puasa hijib anu lalaki nu puasa dalail lalaki lai lamun diketik tak si eta aduh sanajan kumisna segede pagar kecamatan tapi lamun geus teu eta tetep di mana di anu balik ya ampura kang heuh kitu sarua wae sanajan baju hideung los digetak ku si eta mah eueuh merengkel itu aneh bener Masya Allah makana ibu hampura bu eta ibu kasalaki tong cerewet teuing engke salaki ibu lamun ibuna cerewet ditarekanan terus engke salaki siga hayam gering langa polongo be kieu tah anga ongo siga hayam ngadenge petir akhirnya bararudeg ceuli budak perasaan geus lain eta akibat loba dicarekan ulah engke ngaji kitu beres cek ajengan teh di dieu awas ngaji milu ngajina mah milu salaki ibu kan tadi carekan wae pulang begitu cek ajengan awas nu hade rumah tangga oh cek kiai lamun urang rumah tangga jeung salaki jeung pamajikan rapi di dunia jaga bakal babarengan deui di surga wallahu a'lam bissawab cek ajengan beres tang ngaji ajengan balik kiai balik eta nu tadi salaki polongan ai kiai ngomong naon panasaran ditiangkeun bae eta kiai assalamualaikum waalaikumsalam sa
Punten baca na abdi Kang Akang punten abdi. Oh, ayo nang. Rek ieu jeung boga pertanyaan. Mangga. Mau sore kene ieu karena kita meradu tanggal 12 karena kita. Oh iya. Ayo naon? Sanes. Ayo tadi sahur Akang cenah. Pan kitu ke pengawas. Heuh kumaha? Nya Sahur sahur tadi. Kumaha? Kumaha heuh? Nya sahur Akang. Heuh naon? Nu mana? Pan kebel. Lila tadi teh ngaji teh. Setengah bab. Nu mana? Pang dengan uing. Aisyah tadi ngaji panghareupna lin. Nya buku Kang. Ai kitu kumaha tadina. Lah biasa bae loba masalah. Cenah pangdeng abdi mah Akang tadi ngomong ieu lamun salaki jeung pamajikan rumah tangga di dunia bareng teh di surga paparengan deui. Ha kitu. Kang teu sanggup abdi mah. Teu sanggup we pokona. Ai kitu kunaon gepeng ayeuna di dunia kene. Komo engke di surga. Cenah di surga tempat geunaheun. Waduh. Ieu mah kuring mah teu sanggup dadat mah pasti mun teu ka bawah bae. Kuring mah daripada gitu mending kena nyewa kontrakan di kamar hiji di aya eueuh teh Kang Kiai cenah eta. Cerewet. Iya sana panghareupna cara rewet di kabeh. Jika sakit urah ieu. Masya Allah. Rabbana karim. Terus. Jelema sok muludan mah hiji bakal naon tadi? Nu pangheulana nu ka hiji. Tuh, iya aing sebenarnya mah ngomong jeung jelema apa jeung tunggul gitu. Naon bakal naon? Naonna? Tuh. Da mah kitu ngaji teh. Hiji bakal jembar milik Riz. Sabaraha? 1 tahun. Tahunan. 2 nan bakalan Bu. Kedua tahunnya siap modar. Bakal salamet pancabah 1 tahun. Ingat kena tuh. Jauh-jauh itu Banten. Tilu ingatkan ya. Naon ketika orang ngayakeun maulid, naon nu digerenteskeun dina hate bakal dikabul ku Allah. Naon ayeuna sok niat ibu? Ala niatikum cek Nawawi. Bahkan Ibnu Hajar, Jalaluddin As-Suyuti nyarioskeun, muludan mah ala niatikum, apa yang kau niatkan akan Allah kabul. Ibu ya Allah, dapuri niat iman. Gusti, abdi bade ka daerah Cilamaya, hiji ijabah undangan, 2 abdi bade ngiring maulidan, berkah maulid Rasul. Ya Allah abdi hayang diampura dosa. Da abdi mah kitu, setiap rek ceramah maulid, setiap rek ngaji maulidan, geus diniatan barang ningali keterangan ieu. Tuh, diniatan ku kuring. Masya Allah, kuring teh hayang boga anak anu saleh, hayang boga ilmu manfaat. Ibu ge cukup gerentes hate bae. Nyaho hanya hate ibu jeung Gusti Allah yang naon. Ibu ya Allah, utang ya Allah. Utang salah kita usah ngalumbuk segala mak buruk be ya Allah Gusti utang ya Allah. Listrik rek dicabut ya Allah, mesti lu bulan teh mayar ya Allah Gusti. Bunga-bunga ya Allah Gusti. Ya Allah abdi anak mah 16 ya Allah Gusti. Tapi mariskin bae ya Allah Gusti usahana biasa wae ya Allah. Coba atuh ya Allah hiji saya hiji tulang punggung ya Allah. Bunga-bunga bae anak abdi sing aya anu maju usahana ya Allah. Berkah mulu deui abdi yakin ya Allah. Anak abdi sing anu maju. Bener wae menang saminggu anak dagang cilok didorong make gerobak maju terus teu mundur-mundur. Dijabah si eta mah doana berarti eta. Padahal yang maju cenah tadi eta. Apa yang Ya Allah Gusti ya Allah. Ya Allah salaki mancing wae ya Allah. Berkah mulu dan singireun ya Allah. Kahutang rokok 4 bungkus wayah asar ya Allah. Balik subuh bari teu bebenangan ya Allah. Namun di Jawa Timur aya Sunan Kalijaga ya Allah. Salaki abdi mah Sunan Jaga Kali ya Allah Gusti. Di Ampel Sunan di Surabaya aya Sunan Ampel ya Allah. Salaki abdi Sunan Ampul-ampulan ya Allah. Muga-muga sing eun mancingna ya Allah. Hayang naon ayo dara. Hayang naon. Aya santri di dia. Setiap muludan niatan ya Allah, abdi yang diberi ilmu anu manfaat ya Allah. Hayang diberi cangat ya Allah, kubelat ya abdi sampai guru abdi sampai kena paru-paru ya Allah.
ngadidik abdi ya Allah kena jantung segala kubelat-belat na abdi ya Allah Gusti. Eta nu paling susah pun Kang Haji Samsuri. Abdi cek guru munasabah. Sia cek abah kuring. Aing abah kuring aing ngaos hapas teh kuring sok kasepuh bae. Sia nu paling gati sa Quran sia. Bener. Engke saya kira itu. Aki anu guru qiraat. Belajar kuring. Bener Pak, ngajar pensorogan para liu be. Narurut jadi baheula mah. Digebuk digetak. Mau kumaha? Jajal aya digetak leutik laporkeun ku bapana. Bloon. Hayang boga anak hasil. Tapi kunaon kitu? Baheula urang kumaha diciwit di kieu, urang tara ambek tara pundung, tara delitan. Mantap anak sukses. Teu setiap-tiap nu galak ngewa. Teu setiap-tiap nu galak benci. Teu setiap-tiap anu bager teh kerunya, henteu. Ibu gering, mawa anak ke dokter, cek dokter, anak ibu panas tinggi, tolong jangan minum air es, jangan makan permen, stop dulu Bu. Kakarak sapoe minum obat sekali, kakarak mendingan, anak ibu ngadar permen, baca ibu. Ay, Masya Allah sih, ngadar permen, ya Allah sih aku badar-badar teu, ngalak ka bapak sih, badar ya ka bapana, asal bager ka indungna. Coba etak itu dirampas kurang permen anak cerik karunya apa hewa? Karunya apa ngewa? Karunya. Etak kayak gitu. Untuk setiap-tiap anu galak etak guru ngewa ka murid. Justru pendidikan militer biar tegar. Ketika dapat cobaan, dapat goyangan tegar. Etak pan ngaji hese. Uling etak Kang Haji. Cek. Belah dia ya aya anak pangangon, karena yang kuring. Cek kiai. Ain. Iya huruf halak jerokeun. Huruf halak aya genep. Hamzah ha, ain ha, ogin kho. Mun kho kudu kitu ulah. Ulah. Cek guru. Kho. Kudu kitu. Ain. Kurang jero. Cek mah. Eta ka oe ka babawa eta. Weh kata ke wajar anu maca Quran mah belajar maca Quran kiai ini darah tinggi rasa kuring renak sampai ambek Pak Masya Allah pan baheula mah imahna para ranggung kesel bareng kiaina ngeus ya tadi opat balik teu hanjat wae kana bae pindah sia ngajina atuh pindah ti luhur ka handapan yang anjlok. Pala hadiri. Tapi eta para jamaah sadaya kadang-kadang urang eleh ku tunanetra Kang Haji Samsurinya. Ya Allah nu tunanetra pot anu katalar Quran. Masuk ai urang nu barareunta, hatena urang manu buta, batur mamatana buta, hatena anu beunta. Masya Allah make huruf ge kieu belajar make huruf naon teh? Naon ngaranna? Eta tah. Itu nyaho begung. Minta bantuan. Huruf naon eta? Braille. Tak eta braille. Kok bisa dikieun oh iya ain oh iya alif disambungkeun kieu tuh. Ieu curug gagabah. Ulah gagabah ieu curug ramo kabeh. Hei, bisa ngaragap. Buktina urang hees di kobong atel moal eta tepat sasaran. Gagaro. Oh mata dia curug eueuh, tapi tepat. Kanyut kenyeng. Kenapa? Karena di sini ada rasa, disimpan ku Gusti Allah rahasia. Bener teh Kang Haji Abdul Ghani, papan baheula aya gagaro teh atuh pernah aratel kabeh ge. Kan ieu kabehan ge mantan budug. Kan kuning sering ngomong. Wa syurutul kiai salasatun. Utawi pirang-pirang syarat dari kiai ikut salasatun telu. Al budugu suci budug. Wal bisulu lan kaping 2 bisul wal kurafu lan kaping 3 nek kuraf wadawauhu ayan deui geus atam
Cantun dibalik ke itu. Wadawahuhu lan utawi obat ieu kulin minatalafah katanya tarujuna. Al gosoku bilajai iku digosok kelawan ngolaja. Fayu parihu taprekna payu parihu maka pareuri. Dhahruhu opo tonggonge gegere si uwa. Wasohat lan muruluk. Buduku om buduku si uwa. Atuh cager ka dituna. Curug pala hadirin boga rasa boga mata. Tetep orang buta diberi keistimewaan Allah. Buta ieu desa eutik kuring boga babaturan. Urang rangkas itu pala Al-Qur'an teu ningali. Bos Allah punya keistimewaan. Teu ningali pamajikan tilu. Kuring. Maaf Abaji Samsuri, mohon maaf Abaji Abdul Goni, mohon maaf ini Abaji Baswari. Tilu pamajikan, masya Allah. Nya kadang-kadang ego na aya deh kita oge. Heuh teh na aya wae ego na aya. Ditahar kana ya kobokan di sayur asem di sayur sop. Nu diuyuk kobokan. Kang maaf iba kobokan. Oh masing-masing ka hobi lah. Buat masing-masing ke hobi. Geus kudu baresa balandar macakur. Anak-anak isuk SD dor madrasah penting kita belajar maca. Al-Qur'an supaya ka ibu jeung bapak maot dibacakeun. Nu terakhir lamun urang daek muludan cek Senawawi. Ulama Banten teruskeun. Eta alaniatikum tadi hayang naon mun santri ya Allah Gusti abdi hayang dibere taufik hidayah hayang dibere kepada hati ya Allah berkah mulidan ya Allah senterkeun cahaya Rasul ya Allah supaya abdi cerdas ya Allah. Aya pemuda di dia pemuda aya teh pemuda ya Allah hayang kawin ya Allah kawin ya Allah kawin bisa jadi si Dewi ya Allah Gusti. Abdi ku bogoh kasih Dewi ya Allah Gusti. Gusti pelet ku abdi 7 dukun temempan ya Allah Gusti. Bahkan dukun kedalapan ngomong kita ngaca banget abdi kos kumaha ya Allah. Gusti abdi yakin cek ajengan oke ya Allah berkah muludan si Dewi bogoh abdi ya Allah. Yakin ya Allah. Pas isuk-isuk kling. Assalamualaikum Kak Kemod. Waalaikumsalam mohon maaf ya ini siapa? Dewi Kang Kemod. Oh Dewi dulu kan Dewi benci sama Kang Kemod. Kenapa sekarang sinariun ngawe ukosan niloyun? Kenapa sekarang sinariun ngawe enggak Kang Kemod? Emang dulu kan Dewi benci sampai Dewi diduhan sama pipi Kang Kemod. Sampai sekarang juga hangitnya kerasakan oleh Kang Kemod. Dulu kan dilamar nggak mau. Kenapa sekarang? Iya emang kalau dulu saya lihat Kang Kemod gimana ya? Atuh hewan teu resep teu cinta teu siga nempok kadal we cenah. Pan eta orang korosa kadal atuh ngewan teu resep teu pan eta kana kadal. Tapi setelah maulidan katanya di itu di kampung Sumur Gede kenapa itu wajah Kang Kemod ruhai. Mantep ya muludan ya. Sudah sayang naon geura lamun maulidan hayangna. Kuring mah cek dongeng kuring sengaja supaya tambah semangat dalmi. Ku gedena maulid kuring mah gaduh rencang aja bogoni Kang Haji eta Samsuri artosna miliaran rencang kuring. Cukup miliarder perumahan banyak pom bensinnya lain 12 Ya Allah, emasna kiloan, artosna miliaran. Bagus sih, Jakarta terus laksanakan janjena. Cuma sayang, hadirin Gusti Allah, tidak dibagi putra, tidak putra. 18 tahun rumah tangga, berobat saya ke Jerman, kayak sebulan di Jerman. Ada yang dokter di Maher, kemana? Ke Belanda, setengah bulan di Belanda. Masya Allah. Terus, keunggal ajengan mah minta cai geus biak ke 8.000 aqua mah. 8 botol mah tapi can dikersakan barang amang kan goreng emang sering kan kuring teh setahun 2 kali 3 kali gitu J kakak bae kakak masana mau boga anak ieu cenah lah gitu
Babaturan kula tuh 25 tahun boga anak haji berapa tahun rumah tangga 19 kali jalan atau iya kakak karak balik ke Jerman berobat 3 minggu ngider ke Belanda. Masya Allah iya obat sekali beli 120 juta jago hayang bogaan cekuring bagus nareat ganjaran Kang Haji ngesak biak Jampang biak Serada biak Madura biak Jawa Tengah alhamdulillah. Coba kia tuh Kang Haji ngayakeun muludan tapi niatan hayang bogaan. Tacan mata. Ayakeun sebulan ngebel. Ji coba kakak kayakeun cenah. Ayakeun diundang 2 desa, masjid mundingna 5. Amplopna kabeh 100.000. Nu hadir leuwih 5.000. Atuh geus 5 miliaran eta. Bari burokat ember sewong mosolot prasmanan buat genep jalur. Masya Allah, Rabbana Karim. Masya Allah. Khusus Kang, ngan taya ceramah taya hanya ukur tahlil, baca yasin, baca kulhu 100 kali, yasinnya 4 kali, niat maulid, mahalul qiyam, doa bubar bagi berkat. Jam 1 beres. Masya Allah. Serahkan muhadis kalau sewa. Ajakan Leila. Itulah yang akur tolol. Yang akur jeung kiai. Atulah murid pangatur. Onda haji sabaraha teh kampung haji. Kiai mawa tuh 25. Boleh. Sejuta. Iya. Cina abi nya 20. Eta mah dadak ustaz detik. Eta sorban eta mah. Hayang kasebut kana ajengan teh Kang teh. 1 juta. Bari beda ari masyarakat mah emberna leutik mah mah gede. Ki ajengan mah. Bukan dua macam dua. Acara ajangan rada lah. Karak dilantik lah jadi ustaz itu ibaratnya gitu. Pokoknya. Masya Allah. Eta aja semangateun. Ya Allah. Cenah maka masak biasa cenah tilok eta si tilok pas banten mah. Tilok hadir sih jarang cenah ieu mah. Ngade pangayakeun. Hayu semangat masyarakat. Ngai dulu udah komo Kang Haji mah mampu. Cak kan resep kan? Resep. Istrinya ge atuhun. Istimewa setahun 2 bulan. Masya Allah Kang Haji. Dongkap deh kanu kuring nubruk sambil nangis. Alhamdulillah haji syariat haji hakikati Allah. Masya Allah sabak dan ngayakeun muludan. Kakak ayeuna boga anak alhamdulillah ti pamajikan nu kadua. Kunaon. Kunaon si Rodia. Hah, pantadi nage hayang boga anak tujuan oge hayang boga anak berkah ngayakeun muludan ayeuna alhamdulillah bogaan ti pamajikan anu beres mangga bisa rek ditarutan nama mangga bisa anu can boga anak mangga rek ditarutan mah tadi paling dicekek balik ke dia. Masya Allah. Apa artinya bapak-bapak ibu-ibu? Eta jalmi gaduh putra berarti iku gedena pahala maulid pohara. Teu bohong ulama. Masya Allah. Ai kitu dalil muludan ayat tiba heula dalil muludan moal diayakeun ulama aya dalilan mah. Itu dalil tadi hadis sesuai tadi. Ai Qur'ana dina Qur'an age aya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ucapkan ku anjeun ya asrafal khalqi wahai Muhammad. Ucapkan bedakan ke orang Kerawang, bedakan ke orang Pandeglang. Bifadlillah dengan fadlnya Allah, wa birahmatihi dengan rahmatnya Allah. Fabidzalika maka dengan sebab fadl dan rahmat Allah falyafrahu. Wahai umat anjeun kudu bahagia. Mana fadl Allah jeung rahmat Allah nu paling gede teu aya deui hanya dilahirkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Geus urang tujuan muludan ternyata bisa babi hubbihi al musili ila qurbihi sabab cinta ka Nabi al musili ila qurbihi ngadatangkeun urang panggih jeung Gusti sebab deui kanikmatan jaga di surga kecuali ningali zat Allah Subhanahu wa taala. Manusia ningali ka zat Allah jaga di surga kumaha amalihana aya anu satahun sekali, aya anu sebulan sekali, aya anu setahun 2 kali, aya anu
Sabulan sekali, aya anu saminggu 2 kali, aya anu seminggu sekali, aya anu 3 poe sekali, aya anu sapoe sekali, aya anu sawaktu sekali, aya anu tiap gerentes, aya tiap gerentes hayang tepang jeung Allah tepat rumah aliana surga nagalapan kajen teuing paling tungtung nu penting susur paling miskin bunga majikan 70 bidadari kali susu atuh panen eta HS di luar susu kali mantak nyandungna di ditu bae cocok lebah dia macam ini hei guys mantak urang bener-bener kana muludan Kangjeng Rasul mah urang kumaha ditaros ku Siti Fatimah Kangjeng aya naon Fatimah putri kaula cek Rasulullah engke di akhirat bakal pisah meureun mohon pan anjeun mah nabi nya terus abdi teh putra anjeun mohon Fatimah mungkin lamun abdi rindu jaga di akhirat hayang tepang jeung anjeun panggihan di mana panggihan abah di Talaga Kautsar cerit Siti Fatimah bade naon abah di Talaga Kautsar abah rek mereng nginum umat abah sebab jaga di akhirat jelema haus andai kata seseorang saurang haus nginum cai lautan geus beak haus can eureun saking panasna di padang mahsyar kumaha coba Rabbana Karim ku abah rek minuman lalu siapa orang yang akan diberikan pertama Talaga Kautsar jalma nu sok ngarajinkeun salat duha nancenah eta hayang teu beunghar horeng eta lain beunghar dunia bae Pak lamun jalma ayeuna saminggu rajin salat duha terus rajin salat duhana engke oge bakal moal dibere sangeuk ngalaksanakeun salat farduna dina eta nabe ketinggal di doana kumaha kitu doana rezekina bakal berkah Allahumma in kana rizqi fis sama fangsilhu ya Allah Gusti mun memang rezeki abdi di luhur langit pang turunkeun wer hujan kabeh kabagean sampai banjir cek lurah tadi eta ya Allah Gusti wa in kana fil ardi fa akhrijhu Gusti mun memang rezeki abdi di jero tanah pangaluarkeun durung sampe di jero tanah wa in kana ba'idan faqarribu Gusti mun memang rezeki abdi jauh pandeukeutkeun Assalamualaikum paket pandeukeut eta teh kudu ka pasar benar hayang jembar rezeki salat duha rezekina hayang kontan mun dibanten salat maid sarua di dieu bakal mana bawa alam gede jeung leutik nama eta tuh hayang diangkat derajat salat tahajud jelema rajin salat duha bakal Talaga Kautsar tukang genap masyaallah cek Siti Fatimah lamun teu aya di Talaga Kautsar teangan abah teangan kaula wahai Fatimah di pintu neraka cerit Sayyidatuna Fatimah bade naon Kangjeng di pintu neraka Fatimah abah rek ngajagaan umat abah sahabat umat abah mah bararan nararak aripis keimananana laleutik awakna tapi geulol teh hutangna ya Allah terus bah abah cenah bade ngajagaan umat abah ya Allah Rabbana Karim urang kumaha Kangjeng Nabi ngabelaan urang coba hayu pira korek pelit wae kana wae kana muludan pira korek bandel keneh wae urang kumaha umat dijagaan ya Allah makana eta di padang mahsyar haus satu tumbak panon poe ayana 7 jarakna satu tumbak padang mahsyar tina timah sana neraka dijieuna ku Allah teu kumaha Rabbana Karim berkah dia itu diantep umat Rabbana Karim ya Allah nembe dicerita geura sapaatan atuh kana Muhammad nembe Rasul tungkul begitu tungkul tunduk sujud Rasulullah cek Allah ya Muhammad irfa ra'saka wasal tumpok Muhammad hayang naon geura angkat sirah anjeun dibere ku kami cek Allah ya Rabb ajil hisabahum Gusti gancangkeun hisabana umat sadayana nembe ieu ngaranna syafaatul uzma kafir ge disafaatan ku Nabi
non Islam non Muslim tetap bisa kata umat Habib 14 itu tuh umpun neraka umat Islam anu sulung kasulaket bus neraka deui eta ge nah aya nu langsung ka surga aya anu mampir heula tapi urang mah umam aya langsung ka surga geblek ge kolol bolon urang mah langsung ka surga ya Allah patahkan mampir Allah dilajengkeun nama apa ini di jeng hanya kamu orang sumur gede kamu tetangga Kiai Ongkoh dekat rumah kamu dekat masjid Ongkoh tapi kenapa kamu masuk neraka hanya Islam Ongkoh tetangga Kiai Ongkoh masuk neraka Ongkoh cek singkoh kowe onam maka onam ka singkoh poho bade ngomong masuk neraka wajal-wajal saja sebab kowe bukan Islam tapi kamu orang udah Islam dekat masjid tetangga Kiai masuk neraka hanya curang dia kalau ngomong kok dicabok sia kuai hanya cek singkoh tidak bisa jebak cabok karena ini di neraka sama-sama kita panas aduh nenek aku mah eta urang sumber daerah gitu ya Allah hanya Islam Ongkoh tetangga Kiai Ongkoh tapi kamu masuk neraka Ongkoh kowe onam masuk neraka wajal-wajal saja sebab kowe bukan Islam tapi kowe di dunia kayak layak yang punya pabrik orang-orang kowe yang punya pabrik salimi orang kowe yang punya pabrik roti orang kowe yang punya pabrik kecap saus orang-orang kowe umat Islam hanya paling punya pabrik tempe oncom yang menimbulkan ketombe bener kadinya nama eta deui Masya Allah nembe cek Gusti Allah Muhammad neraka nek ditutup bisa aya umat anjeun anu nya sakeneh eta Rasul asur kasurukan cek malaikat Malik wios jungjunan kami nu bakal neangan umat anjeun wahai Malik anjeun moal kenal ka umat kaula pimpinanana kaula nu bakal ngabelaan ya Allah 7 pintu neraka diasrok ku Rasulullah barang ditempok budak sumur gede wungkul urang mana sih sumur gede ai urang Manggung Jaya beulah handap la ilaha illallah naudzubillahi min ento moal Manggung atau Manggung Jaya moal aya sumur gede moal aya insyaallah kabeh kasur sakumaha tadi nek kudu masuk neraka ngomong kan geura akad kawawat mandas Islam lain sih atau Islam sok salat Idul Fitri wungkul la ilaha illallah pernah siap puasa Ramadan nganti lu poe pernah nyumbang muludan 30.000 nyokot berkat 12 albatan garong tapi sia iman ke Allah iman ke Rasulullah iman nembe cek Rasul la yadkhulul jannata la yadkhulun nar jalma moal asup ka neraka man fi qalbihi khardalatun kumaha cek Rasulullah ya Rabbi adkhilil jannata ya Allah asupkeun ka surga man satu orang umat kaula fi qalbihi anu aya dina hatena khardalatun keimanan sanajan sagede sideun ateun fayadkhuluna diasupkeun ka surga digiring ka surga wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara abring-abringan digiring alhamdulillah geus urang teh berkah muludan muga-muga tambah-tambah keyakinan tambih-tambih keimanan tambih-tambih berkah sing dipasihan taufik hidayah amin ya rabbal kumaya kuring ngomong ka harti atuh geus ngarti mah geus gitu bae sebab ceburu kuringnya kitu gila mun ngaji tanya nu hadirna bapak-bapak ibu ka harti can harti geusan sebab tujuanna ka harti kumaha bapak-bapak ibu-ibu kartican cek guru kuring ji tanya deui nu ngajina bapak-bapak kumaha ibu-ibu bapak-bapak kartican encon meuning eureun ka capek-capek aing ngomong sajam setengah teu kate kubal lelet ieu urang dieu hampura anu kasuhun sakitu anu kapihatur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.